Curug alah sehat layan hujan hiliwi angin-anginan angin-anginan gunang-gunang kahibaran siuh layan curug alah sehat layan hujan hiliwi angin-anginan angin-anginan gunang-gunang kahibaran domelati adu mosen ditonjokkan ku adina begilila bagi bosen apa geus aya ngabdina asa suung asa supa asa papandayan lawang asa embung asa suka asa diherean deungeun siuh layan curug alah seah layan hujan hiliwir angin-anginan angin-anginan gunung-gunung kahibaran Oray-orayan luar leorang papai sawah tong ka sawah barena sumuda boga Oray-orayan luar leorang papai kebon tong ka kebon loba barudak keur kangon alah siung layan curug ari saya layan hujan hiliwir angin-anginan angin-anginan gunung-gunung kahibaran siuh layan curug ari saya layan hujan hiliwir angin-anginan angin-anginan gunung-gunung kahibaran Akang teteh pemirsa SMTV masih sareng simkuring Mia Sugiyarti dina acara Banda Urang. Tah ayeuna simkuring parantos disarangan deui ku Bapak Janjan oge ieu ujang-ujang anu karase Masya Allah alhamdulillah Pak aya regenerasi Pak. Mohon alhamdulillah. Ya panginten bilih seni reak leungit atau napi sirna yang kedah aya regenerasi nya. Tah ieu contoh-contohna regenerasi ya aya tukang bamplak tah. Masya Allah. Mohon ya regenerasi tukang bamplak. Ieu Bang Barongan. Terus ieu kuda lumping. Kuda lumping. Mohon tah ieu tasok kasurupan we ieu teh. Mohon. Nah, ayeuna teteh bade naros ka hidup tiluan. Ieu teh saha wae namina teh geuning? Dapa Sing tari. Idlan. Sareng Kelvin. Mohon. Nah, ayeuna teteh bade naros ti iraha hidup tiluan teh resep kana reak. alit Pas alit. Ayeuna ge alit kieu. pas Ngawitanana kumaha? seru Ngawitanana kumaha? Bapak nayaga oge sanes. Diajarkeun nya. Oh, janten diajarkeun ku bapak gitu. mohon Oh gitu. Pami ujang idlan kumaha? osok di candak amangku mamah sabari ningali reak Oh, janten diajak nonton. Tangtos tina nonton lagi ku aya janten tertarik gitu nya ka Irut gitu. Nah, pami hidup lebih mah di canaku bapak pas ke umur 2 tahun reak Oh gitu. Oh. Tah geuning kitu Pak. Pamirsa alhamdulillah aya regenerasi kanggo kesenian reak utamina ieu ti Kacamatan Rancakalong ieu. Kanggo harapan ka payuna Pak, kanggo kesenian reak ieu kumaha Pak? Supados seni reak henteu sirna, henteu leungit,
selain aya iya ya generasi muda iya Mohon. ya harapan terbesarna anu pangageungna ti Simkuring ti Wibados seni reak hoyong ditetapkan menjadi warisan kekayaan budaya tak benda Oh. dari Kabupaten Sumedang. Amin, mugia Seni saya. Tarawangsana atos Oh atas, mohon. kantun seni reakna. Tongtos langkung reueus upami tirancakalong sakantenan gitu nya Tarawangsa tirancakalong reak oge tirancakalong. Tah geuning kitu pamirsa alhamdulillah ku margi waktos parantos tos teu nyekapan ku kituna simkuring ngahaturkeun nuhun utamina karengrengan grup reak. Oke Bapak, kahidap tiluan, parantos nyarengan simkuring dina dinten ayeuna. Simkuring Mia Sugiyarti sapara kanca sinareng sadaya nu mancan tugas dina dinten ayeuna undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.